suha itu gugupayan. Naon? Itu ih batang. Nah, ada dari kolomoan ih. Puasa. Apaan sih dik? Aya 8 kalakuan bisa batalkan puasa. Nuka hiji ngahajang ngasupkeun benda ka jero awak. Nuka dua ngasupkeun obat atau benda kaliang kobul. Nuka tilu ongkek dihaja. Nuka opat ngahajang ngeluarkeun sperma. Anu kalima ngalakukeun hubungan suami istri di panon poe mencorong. Nuka genep kayak da urang mah awewe. Nuka 7 jelma murtad. Nuka 8 jalma gelo. Nata urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat rancage. Rampes. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puja sinareng puji kehadirat Ilahi Robbi anu mana ku rahmat sareng kuasana urang tiasa tepat tepang deui di ieu tempat dinu kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam hayu urang sanggakeun ka junjunan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satacana nepangkeun wasta pun Hisyam Abdul Aziz abdi ayana disarengan ku salah sahiji ais pangatik di SMP Yayasan Atikan Sunda nyaeta sareng Ibu Siti Kurnia. Nah, dina ieu kasempatan sim kuring sareng Ibu Siti bade ngadugikeun perkawis naon wae hal anu matak ngabatalkeun kana puasa. Nah, sobat rancage, kumaha puasana masih kiat? Anu pasti kedah kiatnya dugi ka engke tamat di waktu maghrib. Nah, ayeuna urang aya di bulan puasa nu mana wajib pikeun jalma muslim ngajalankeunana. Tapi urang kedah emut yen aya sababaraha hal anu ngamatakeun batal puasa. Nah, sabab-sabab naon wae anu ngabatalkeun puasa bakal didugikeun ku salah sahiji ais pangatik alurang sadaya nyata Ibu Siti. Ka Ibu Siti mangga. Hatur nuhun Pak Hisam. Tah barudak aya 8 hal anu tiasa ngabatalkeun puasa. Anu kahiji nyaeta ngahaja ngalebetkeun sesuatu kanu awak urang. Tina tilu liang organ jero manusia atanapi jauh disebatna nyaeta ngalangkungan baham, pangambung, sareng cepil. Tapi pamit teh dihaja mah Pak Hisam eta teh henteu ngabatalkeun puasa. Anu kadua nyaeta utah dihaja. Tah pami utah dihaja mah eta ngabatalkeun puasa. Tapi pami urang utahna teu dihaja eta henteu ngabatalkeun puasa. Sapertos upami teu damang berarti kitu nya. Asal ulah aya utahna anu katelen. Eta mah henteu ngabatalkeun puasa. Anu katilu nyaeta ngalebetkeun obat ka jero awak urang, pengobatan tina bubur atanapi tina kubur. Biasana tah anu pengobatan sapertos kitu mah jalmi-jalmi anu kaserang wasir atanapi jalmi-jalmi anu kaserang panyawat kedah nganggo kateter kemih. Teras anu kaopat nu kaopat nyaeta ngalakukeun senggama istri sareng caroge dina poe saum. Siang atanapi wengi. Dina siang. Tah, dina siang komodi dihaja suami istri oge eta teh ngabatalkeun puasa. Oh, berarti tekenging. Tekenging. Salian teh eta oge kena denda. Kumaha tah dendana? Kafarat eta teh dendana, aya hitunganna anu kedah atanapi 1/24. Ya, nya janten sobat rancage saurna upami dendana nyaeta 600 gram beas. Tah leres. Atanapi digatosan ku saparapat. Nah, tah atanapi sedekah ka 60 fakir miskin. Gitu eta mantak tekenging sanajan tos suami istri sah sanggama di siang hari bulan puasa tengah poe nah eta tekenging. Upami wangina wios berarti.
wios tapi kedah sate acan sahur, Mohon. sate acan imsak, kedah tos Ibadah. Siap. Nah, Bu Siti, tadi kan atos opat ku Bu Siti. Abi Mohon, ayeuna opat. bade nambahan opat deui sobat rancage. Anu kalima berarti ayeuna teh. Anu Mohon, naon, kalima tah, Hisam. nyaeta kaluarna cai mani kalayan dihaja. Kumaha maksudna? Ieu teh lamun misalkan paantel kulit dinu istri sareng pamegat dihaja. Mohon. Terus keluar cai mani tah eta ngabatalkeun puasa. Ngabatalkeun Tapi aya pengecualian. Naon, Lamun tah, Hisam? misalkan keluarna ieu cai mani ngaliwatan ngimpi jima atanapi ngimpi basah tah eta mah teu nanaon. Teu ngabatalkeun, teu ya? ngabatalkeun janten upami pas gugah hidup misalkan anu di bumi aduh baseuh. Tah tos ngimpi baseuh tah tinggal gugah ibak mandi junub atos. Nah, tinggal diteraskeun deui puasana. Teu ngabatalkeun ya. Teu ngabatalkeun. Teras anu kagenep berarti anu kagenep ieu mah pasti dialaman ku sadayana istri. Nyaeta head. Oh, mohon. Janten mohon. upami istri nuju head eta dipahing ngiringan puasa. Puasa. Ku sabab teu acan aya dina kaayaan suci. Suci. Teras atana upami anu nuju hamil teras ngalahirkeun Di pasnya. pas di sasi puasa gitunya tah eta teh bakal aya dina kaayaan nifas. Mohon. Atanapi nuju rengse ngalahirkeun gitunya. Ta eta ge sami teu kenging ngiringan puasa ku margi kedah ngantosan heula suci. Teras suci nembe tiasa ngiringan puasa deui. Ta Anu katujuh naon? Anu katujuh ya nya. Anu katujuh ieu rada unik. Janten hilangna akal ku sabab jadi gelo. Oh. Nah, aya sababaraha panyawat anu ngamatakeun jalmi teh teu emut. Tah upami misalkan jalmi eta nuju puasa, Bu Siti, Mohon. eta teh batak ngabatalkeun puasa. Margi syarat sahna puasanya eta berakal. Janten upami kajadian misalkan teu emut nanaon atau janten gelo atanapi teu sadar gitu nya. Sadar. Tah eta teh anu bisa ngabatalkeun puasa. Nah, ayeuna anu terakhir nomor 8. Nomor 8 teh nyaeta sobat rancage keluar atawa murtad ti agama Islam. Dina sagala ibadah dina agama Islam syarat sah anu kahiji nyaeta Islam. Margi upami aya anu keluar ti agama urang nuju puasa murtad teh tadinya tah eta teh bakal ngabatalkeun kana ibadah puasa. Sareng ibadah-ibadah nu sanes. Da anjeunna tos teh janten umat muslim. Gitu. Tah tadi atos berarti aya 8 hal anu matak ngabatalkeun puasa. Tos didugikeun tadi ku abdi sareng ku Bu Siti kangge sobat rancage sadayana. Tah barudak nembe atos dipedar ku Pak Hisam sareng ku Ibu naon-naon wae anu ngabatalkeun puasa. Sakitu wae anu tiasa ku Ibu sareng Pak Hisam dipihatur hapunten pami aya kalepatan. Mugia hidup kuat puasana dugi ka akhir Ramadan. Amin ya Allah. Sakitu wae Ibu sareng Pak Hisam pamit undur diri tepang deui dina acara kutil salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Nu Maha Asih cahya Ramadan gelis katimbang na pucuk tangkal harapan ngalangitkeun doa-doa